kajantenanan biasa we paratos janten ilahan orang-orang astina bari jeung kasalahannya di pihak astina. oh jadi yakin gatot kaca teu salah teu lepas gatot kaca ulah sanggup jadi saksi mati itu namanya gatot kaca. yuk biasa we siasat aki-aki 70 bahar si kobanya teu kapinodang anggar korot saha-saha dari mana-mana ongkoh ngaku-ngaku ikut bari jeung dasar nyampe nyarita tilu kali tusangkan batu kabubu bari kana hal tukang tipu malu ngaku-ngaku pamita nyarita capetan sangkan batu kabita daripada hal tukang codekan maharsi komanya maka kurang-kurang akan ke Arjuna supaya kurang percaya tingkah maharsi komanya maka silakan kami yang beri kami bisnis besar marali supaya digantung surat kasar atas kalau mah biasa kasih kehukuman model itu tetap kena nyorang hukum kalau pasti kurang ajar sinadot kasar caplak ngahina gaul motongan eta saur urang-urang astina tapi cek gatot kasar jeung cek amanat can tantu itu mana uang parios kumaha bule hideuna sakurang oleh pariksa kasar ayat sekalian biasa mana urang angkin gatot kasar kurang ajar gatot kasar ini asal dihina boleh anak-anak Siwa siapa anak-anak Salimi semangat atas tangan cari urang periksa bukan tak ada periksa segala pakai gantung segala kasar tak pukul-pukul dia namun potongan-potongan kita cacarakan astina ulu makanan barang berharga mau barang mahal mau cekal cek mahal mau cek mahal mau cek panoni cari anak si Arimi abang turang utang kasih punya kucing namanya sulit hati bilang bayar kurang parios berapa panggal ada tekulu diperiksa cuma tekulu udah mau anakku ditanya di mana-mana nih bangsa itu mau anakku lah mau ditegelan-gelan cuma gua anakku cuma kasih waktu macam blok untung nanti mau sama-sama soek cuma beberapa bukan kesuatan batu angin macam yang gede hukuman si Gatot Kaca jahat tolik tiada cari kurang periksa salah bener tegara di parios baratos seueur saksi urang-urang astina iyo jori ada cepat ada nanti kang banyak kesulitan pokoknya ada temuli mereka
darah daun semau ya tugas kali Trio jahat sih. Antos atuh Ikan baik. kakak antos surang pariksa sidik rak bukti waspada tidak punya terbaik Ayah baik. Katu sudah sumuhun ke atas surang pariksa selah aja. Katu sudah ayah wani kayak magering goblok siapa alias suatu mah kerjanya siapa lupa baik kali ini numpang ini ke suatu atau turun buka aja ulang yang aku nau siapa tidak di awal-awal kita kawan makanya barang mahal aku siapa aduh ayah kamu nau ayah kami warna orang aslinya baheula sia paman kantos sama geuleuh atuh nah boga anak kana hiji-hiji aswata mah sama jadi beuteung cek mah ge aswata mah kana moyang beuleuh tak pinter putra widana. wayahna urang pariksa ku kaula sidik tak bukti waspada geus ternyata Mereka digantung sih kasagam pilna hukuman kata kasa tantos kata kasa maka digantung saupama sidik kasahan lagu sidik dengan gantung di mana-mana gitu bangsa tambah ngaku cek mau cari teguran saksi sekur cek kaget kunera ingkang haningali Sadayana Allah mangkadukan tenan sang Nalendra Putra Kresna oge Prabu Baladewa ukajan tenan seret Sumedan banting pinantingan raribut Raden Gatot Kaca sareng urang-urang Astina rantika memang ikat jantung nanti mata ngarewaskeun kaula teu biasa dikira-kira sareng disangka nu mau para kaula nunjuk pak penegara janten keamanan di tempatan teh sangkan tiasa ngungkulan bisi ayah bancang pakai pada lagi lebih hadit kalau dipariksa dari segala kasa payah gantung kesan terbiasa itu tetap iya negara hukum kurang sadaya kena ngajen kena hukum margi ari hukum sifatna adil ari adil hartina tercuat kalau hidup terponteng kalau koneng terdiri terahli terlindungi terbapak tersalah tekanan tersorak-sorak kacan di mana salah wajib ditangtungkeun hukum saupami
Salira secara kitu wae kaula yakin ieu bener teh Pak aku. Hapunten sanes kaula bade ngalagungan salira salaku lanceuk kaula, tapi kaula salaku raja di ieu nagara. Di Dwarawati. Anu ngabogaan hak jeung kewajiban pikeun nangtukeun hukum anu berlaku di ieu nagara. Benar. Ada terkudu cuma ngomong tidak. Di mana-mana ke bangsa baca di Tenggelan memolakan aku cuma ngomong. Aswata mah tepuku-puku eta keur moyang sini aswata mah teh keur mulia. Nyojak koke di tukang dibogohan. Eueuh. Nyontot kenapa tuh eta bibir aswata mah coplok kunturan dua. Eueuh. Dalam rumah orang kene mah da singkir mah teh atuh da. Tepuku-puku Citra Yuda di Tenggelan keur busuk. Tapi kaki itu kan mah keur teu disangu cenah we. Tadi pariksa kawe desa. Itu deui keamanan kalau KHS wae. Tadi ditanya di kemana wae ke keamanan teh. Teu beunang dipercaya. Eueuh. Tadi ditanya kumaha eta keamanan kemana wae teh. Pokoknya THS nah. Ini rangu gitu. Benar Pak penegara anjeun sare. Henteu. Tuh nya teh mah teh ngaku teu. Tadi mah kumang ditanya THS nah. Nah bener tadi ditanya kumaha resiko bayana anjeun ngaku sare. Semua Naon sabab? margi mah resiko bayana mah tamu. Tamu mah teu aya hak kanggo nanya mariksa kaula selaku keamanan. Selaku area di negara. Janten anu payus anu aya hak ngaros kaula teh mariksa ka kaula teh lintang ti salira raja kaula kumaha ningati kaula. Si goblok sia. Cek mah dari dia mah keamanan dia mah solid hati cek mah nek topi cek mah teh. Sakongkon ah. Dibere sabaraha duit geus gatot ka sakonyok sia. Ieu keur urang-urang jeung ngaramah di keheulaanan kudu main sogok segala rupa. Pantrangan keur pejabat urang astina urang-urang Dwarawati kudu narima amplop, kudu narima panjogok keheulaanan harap hukumna. Haramnya dah. Haramnya dah sauti lah nyaho dah. Punten. Kaula bakal mariksa sangkan buku mulai hidupnya. Saha nu bener, saha nu salah. Punten. Ayeuna pada waktu ayeuna kaula ngawakilan jadi jaksa bakal mariksa boh pihak astina boh pihak Gatot Kaca. Maksudnya kumaha? Kaula bakal jadi jaksa bakal narima, bakal mariksa. Saluyu apa? Henteu. Halus kesasok pariksa. Hayang sini kubuk tiwas pada penyataan salah satu benar. Punten, kaula sanes bade ngalamungan salira, kaula bakal mariksa secara hukum. Kaula bakal nantukeun abdi jeung bener. Anggap teh kaula teh salah jaksa bakal mariksa. Saha anu tersangka, saha anu terdakwa, saha anu bener, saha anu salah. Halus sok gerak. Ketok penjara besar. Punten. Kaula bakal ngetok meja salah jaksa bakal mariksa. Panuhun, lamun teu ditanya ku kaula moal ulah aya nyarita. Moal Masuk. moal tuan tuh. Punten. Hiji, dua, tilu. Sidang dibuka. Kuning-kuning kapuluh-puluh. Kadang ketok meja model gitu teh. Kita kasih Ahok cuma kita kasih Ahok. Pelecehan agama. Wayahna anu salah bakal diponis, bakal ditibaran hukuman ulah-ulah. Saat bakal leuwih heula dipariksa ku Kresna. Pangapunten, sakali deui ulah aya nyarita lamun teu ditanya ku kaula. Wah, sok. Saha bakal diperiksa? Panuhun. Keur nangtungkeun bener jeung abdi saha nu salah saha bener kaula bakal pariksa. Anu leuwih teh heula anu dipariksa ku kaula ti pihak astina.
Mana ulah ada sekolah mana sekolah dia malah pohon cuma kamu maka kasaderek Jayarata Supados Kapayu nampi karena pertanyaan tiga ulah Kapayu disampaikan karena cik tenang usirkan dina bayangan dina pikiran usirkan gambar bener kulhu 3 kali Al-Fatihah 3 kali Al-Minas 3 kali ulah nafas gambar dina bayangan bener mah dina ditanyana lukeun induk suku kana taneuh sok kita nak sama teh abah 3 kali namanya Aumara Iya, sama. Pengen cucu. Saya sepeda, Rina dari dulu tadi sepeda. sisi Pak Negara tadi cek kaulah kumaha ulah nyari tamu ceritanya ku kaulah Oh semua ngapunten. saderek Rai Jayarata Wallah. sanggup salina jadi saksi dina kejadian mangsa ieu Sama. sanggup aja disumpah ku haula gerak caritakeun bener cek bener salah cek salah gerak caritakeun saujrahna anu sabenerna Wah. nah sumpah aja dina waktu ini saat ditanya ku haula Sumpah kaulah saksi bumi saksi langit. sakali deui Sumpah kaulah saksi bumi saksi langit. Ayo atuh siap-siap. tenang saderek Jayarata Wallah. kaulah ulah dipandang kesana tapi kaulah pandang selaku jaksa nu bakal meriksa dina nyimpulkeun ieu permasalahan Malah. saha mimitina anu nyieun pucuk pikiran katawa gara-gara dina permasalahan ieu kejadian Anu ngawitan nyeun gara-gara tanapi nyeun ulah lintang di Gatot Kaca. Gatot Kaca anu mana Putra Bima anak Panawa. kumaha kejadian mimitina Ngawitan ieu. Kirang langkung ayat 2 tanapi 3 kotongan-kotongan sanakan ulang-ulang Astinapura. dua atau tilu 2. dua sisi kapan pohonnya pohon dua gitu salah dibebekeun eta pantun lagi dibebekeun ruksak hancur nepi ka kitu eta kejam-kejam si Gatot Kaca udang-udang si Gatot Kaca aswata mah kerjina kayak di tengah bubuk cici tadi cek kawan kumaha Nah, ya akhir-akhir coba tuh. karena ngomong sudah di hati adalah Coba. ratu lah kita dulu lah goblok ini aswata mah gering muncul kumaha kejadian apa Karena sang 2 gotongan disimpan di kapura jajaran Gatot Kaca. nah orang usina eta gotongan orang-orang Astina Mas Bicis Kumalicing Inten Berlian Kalayan Permata. Estuning barang anu kacina berhargana. Mahal. oh gitu kumaha kejadian mimitina Duka kaya kageur, duka kaya kangewana Gatot Kaca. Kaulah-ulah Astina. Barang Gatot Kaca ngaliwat ka kapura jajaran ka kamar palidiweta. Si Gatot Kaca ngabelekeun panto peti, tulung peti, kedua sinang Mas Bicis Kumalicing pergi inten Jumanten.
terus lanjut ku Gatot Kaca di bebekeun nepi ka rusak nepi ka hancur teman lupa atau nama cici langsung ngomong kuncinya jadi dol dirusak kuyuk kita duka kasurupan ku jurig naon si Gatot Kaca langsung sapertosan dibebekeun eta panto peti rajin diacak-acak di aur-aur mas pici sawari si inten belian usaha ku Gatot Kaca ayah anu nempok kejadian serupa itu ayah sah yang tawisna urang-urang asina sadayana ningali citra sinuman sempat termamau jauh cita-cita karena serang citra soma dan emang dari itu teker moyang cuma ngomong juga suatu nempok pisan kieu diacak-acak dihancurkan lo eta berlian mahal dijejak nepi ka baralubuk kongkong cuma we bangsa gelang tek-tek begitu teh kuhat cuma hancur rusak teu aya pulieunana cici cek aula cici nah iya ya kitu jeung pe atuh ulah ulpeuh ka mah kaula geuleuh atuh ka suata mah kan sini keur jadi beuteung geus geus ya dijempek Rawi wae laki-laki teh aya bibiran geuleuh atuh dendam lah geuleuh kunaon nyewa kuat bahajakeun gitu jadi hak teh sudah kita coplok buah hentuna geus ieu mah somong bisa pohon deui kitu ge terus Pak rajin ku kaula diserogoh ka kamar paliti wetan kamar tempat saha udah wetan Gatot Kaca nomor 32 di kamar nanti cuma dikunci nggak aja digedor-gedor tadi dibuka-buka didobrak nggak sudah tamat dibuka sote cuma oke terus rajin saparantos Gatot Kaca lemut ka kamar paliti wetan dikedor ku kaula saha yang udah gedor kasepuhan Barsi Kabayana dari Jaya Wikata dari kaula dari Citra Yuda sareng Citra Soma gawitan dibuka terus ya ku kaula didobrak aswatama yang ngadobrak sumul sareng kaula terus maaf pantoran Pak ayah Gatot Kaca di jero kamar aya kasapa ku kaula terus kumaha lanjut kaula raya ka Gatot Kaca kumaha kadang kieu Raden cek saha saur kaula lemah rebut kalian anu kasopana Raden anu kasep anak kaula kunaon hidup teh upami aya kageuleuh kunaon upami aya kangewan-ngewah kunaon ka urang-urang astina sareng dipilih aya masalah saena urang musyawarahkeun ceuk kaula kumaha jawaban Gatot Kaca Gatot Kaca terima dengan jawab Gatot Kaca kalah ngirimkeun beureup anu buleut anu belakang tubuh saha teh Gatot Kaca teh nyerah nonyok ka saha ka kaula ngelok setengah badan terus teu kanyahoan tur Gatot Kaca nyapak karena gado kaula ngaplenuk kaula ngadayana ceuk kaula Raden karubageun itu aya naon kasih ulah wah kanyerang kaula teh kolo cing aya wiwaha naon ieu masalahna kumaha digitukeun Gatot Kaca jawabanana Gatot Kaca kalakah nacong ka kaula nyerah deui tapi damel aswatama keur nongeng si kana eta teh eueuh di balai da bu aswatama keur pisan kana tarangan eueuh kasebelah pisan cicing paman cicing geuleuh atuh da ku kaula kataktis kuleun anu keca terus suku Gatot Kaca
dekebat karena begitu kaulah ya kaulah sekali dua kali diserang kaulah tidak kol kemudian disabar kaulah teh bela diri yang mengucapkan gatur kasa ditewak ku kaulah kena pisan lajeng siku anu belah katuh kaulah asup kena pipi gatur kasa karena yang suku anu belah katuh asup kena lolongkrang suku anu dengan nantung sebelah bagi sebelah ini diri dulu dia asup ini suku anu katuh kaulah asup hari itu ku timbangan ku taplokan tidak itu kaulah gatur kasa belah nangkara dijeblak terus 100 itu nyerang Suping Aswatama terus kumaha Aswatama barang nyapot langsung ditejeh cupang irungna usaha bukan tutkasa terus Aswatama tina irungna bijil kecap maka jadi bijil kecap segala rupa olo sok itu fitnah Aswatama nggak boleh Aswatama kerja di botol dok itu tuh makanya nggak boleh selalu pantau cicing bapak tadi sekaulah kumaha ulah nyarita mau ditanya ku kaulah boleh atuh si Aswatama kerja di botol cicing cicing kan suka kalau itu susah tak itu sering kalau nah tuh kayak gini cepet pisan terus kumaha Gatot Kasa dikusur kaulah keluar jadi asa kaampun di oko pikiran pati Gatot Kasa dikapung di urus 1000 di Harau Selatan tinggi seketi kumaha kejadian mana teka ampun sudah korban orang-orang Astina usaha ku Gatot Kasa cukup kaharti ku kaulah edan si Gatot Kasa goblok sia ada orang sini Raka Prabu dalam kesa cek kaulah kumaha ulah nyarita mau ditanya ku kaulah atuh kumaha ieu teh kurang aja jempe kolak sesarawak lain tak jempe kayak bener coplak sorangan kurang ajar biara cek mah sini Aswatama coplok kuntuna dua cek mana we detuah teh dosa Aswatama teh lagi dek permanakeun dek pisah jempe ai melau guys warna mana jempe mana oke Jaya Rata bulu cukup asal nyamat mang sebagai bekas selamat tamu nyamat mang pada selamat lahir batin dunia akhirat dijamin jamin halal di kantung saya sedang di mulut Gatot Kasa orang pindah di negara Indonesia karena goblok sia anak buta konyol sia ya bulu dalam munasabah mah bercandu ada munah Aswatama lo goblok aya wanita kolot diuk sia teh yuk tukun punten nek kabeh kolot diuk kok siap cara Aswatama sabar deh udahnya aman walaupun kalau mau coba kelek apa belum nah dia tetap kelek kalimat dia kurang ajar ya hagel namanya karewana sia bina-bina teuing antos Raka Prabu
bakal diperiksa atau enggak sama tahu nggak? Tenang Raden yang mangga tenang jika belum kejakan saudara bagus ada seruan raja di keamanan ada yang kopi lah main sokong main upload ya gak semua bagus buahnya buah tuh tapi ayah di karunya dan banyak semua akhirnya mau lah sama-sama Gatot Kaca sanggup balaka saudratna sayana bener cek benerna salah cek salahna hidung cek hidungna bule cek bulena bakal diperiksa kuat saatan meriksa hidup sumpah naon hidup sangkan aja dina karegegan pikeun anu mariksa saksi bumi saksi langit saksi bumi saksi langit ulah dipasihan darajat saumur-umur saupami putra panjenengan ngabohong halus dina hatena pada kesana ge kumaha bit dina hatena macam lu benar sia jawab benar ke Raka Prabu Antos bakal diperiksa atau kasaku gaul Gatot Kaca narima apa henteu kana tuduhan urang-urang astina henteu beli cepel lagi disebut henteu teh si gobel cepel beuleuh bika cepel TikTok dia tukang kena eueuh ada mana-mana ge atuh bangsa teh mau awak ngaku lamun teu tengeulang mah cepel oge tengeulang heula beli cepel kitu eta nyebut henteu si konyok eueuh konyok sia lu benar ulah ngabohong sia bisa putra panjenengan kada ngabohong sakali deui urang nanya ka hidup rumasa atau narima anu dituduh kurang-kurang astina ngawur-ngawur gotongan orang-orang astina jawab narima apa henteu pokal gitu bika geuleuh kitu sisi cek kaula tadi kumaha ulah nyarita lamun tadi tanya ku kaula ai siap paluju siap gerhana tuh kita cahang ini luhur cahang ku neon cuma Gatot Kaca kumaha kejadian anu sabenerna kajantenan anu saresna sadajana putra panjenengan ngaliwat ka jajaran Gapura Palitiwetan kumaha kaula kenging hareos bojong di keamanan saha keamanan paman Patmanegara naon harewas di paman Patmanegara meninggalkan yen urang-urang astina nuju ka badan terkeun nuju ka damel siasat di Patamanan naon anu disiasatkeun ku urang-urang astina disiasatkeun ku urang-urang astina pikeun nyidakakeun kaula saha wae di Patamanan numutkeun keamanan numutkeun keamanan aya kanarimaan tapi ke depan saha wae payuna kasubuhan maha resiko bayana ilaha ai ilaha ulah sok ngabohong ulah anggap curi kate ye jam 11 bisa merapat dipengkolkeun kana ngawur-ngawur tebal ieu ilaha dicatet ku kaula oh nya eta mah kermi sebagai hareudang sebagai nomor 11 sepatu keamanan bartos bade ka Mekasna keamanan sabaraha nomor rekening beli ka jajan
siasat kumaha anu direncanakeun urang-urang astina siasat nyimpen gotongan-gotongan anu lebetna barang-barang berharga kaya-kaya nih emas picis kumarincing kinten cumanten terus supaya harus disimpan di jajaran liwatan putra panjenengan. Ari Gatot Kaca nempo dina mangsana asup ka kamar belah tiwetan aya gotongan-gotongan bisa jajaran hidup. Tinggal. Aya sabaraha gotongan? Aya 2 gotongan. Ari Gatot Kaca nu masak gaul-gaul gotongan. Henteu. Eta juga kepala vokal si kunyuk. Aduh. Bingung dia. Ada teu bingung lah sidikna profesi Gatot Kaca kasalahan kana. Di mana-mana ge bangsa teh ngolah kangen kalau macan gemop di tenggelam kita si anjing teh. Goblok teh. Turunan buta sia. Sulit hati belah baya. Bro, hiji jepek. Goblok atuh dah. Ujung hingga gaul-gaul gotongan-gotongan orang-orang aslinya nyabak teh. Upami ngareret mah nya. Teh nyabak-nyabak kasar. Henteu. Terus kumaha? Lajeng kaula lumampah lebet ka kamar belah tiwetan. Teu kantos 5 menit ka kuping aya nu cecerowokan mitnah ka kaula. Mitnah kumaha? Gatot Kaca ngawur-ngawur, Gatot Kaca ngawur-ngawur tenggelam ku sareat kitu. Sora saha nu kadenge ku hidup? Urang-urang aslina numpang tarikna mahar si kumayana kasembuhan. Sini dah hari teh mang teh keur takbiran teh sini keur dahana sekarang teh teu masina bohong eta mah bohong. Aya saksi anu bisa nguatkan ngabela hidup. Aya Saha? keamanan paman 4 negara. Terus urut. Nah kumaha ini? Ini bapak takbiran diperiksa. Beda dari turunan buta bokelek kasih ngalibat ngahaya beda suatu mau negara ke kita suatu nama Pak Manakara selaku keamanan tidak dibakar benar sih ya sebenarnya keamanan sebenarnya Samsung itu kena begituan yang membisi itu Sakunami atau tadi tadi gimana lah sekarang mereka ini biasa semua yang nyokok langsung nyokok yang tak tahu lah Pak Manakara bola Pak Manakara selaku bikin saksi Gatot Kaca Pak Manakara selaku keamanan beres nyaksian kejadian sebenarnya nyakseni tadi ke HS atau tadi aku ditanya ke sare ku ama nak kemarin keamanan teh tepuk kieu mangga nama HS bisa nyaksian kunyok ay tadi sampai mengariung dia ditanya ngahaja ku kaula ya keamanan kemana wae jawabanna HS nah pira ku jama HS jeung saksi punten pangapunten Bangna kaula nyaritakeun sare teh pena nyari kunanya sema geus salila ceuk pamikir kaula teu aya hak sema mari sakak di bumi naon hak anjeun kaula bakal ngajawab nu sanjana saumpami ditanya anak kulaja kaula nyatana kabar saya Gusti putra kesana apunten saya kaula ngabung dan daya hak saya ngajawab nanya ka kaula sanaku sema disubuhan itu kaula dipernahkeun itu kaula geus untung diparaban kaula geus aku kaula ge si goblok nu suatu mah cakeun nu dicantoko suatu mah lebih kaget tuh yuk
Pak Negara Kaulah naon agama anjeun yang di KTP mah agama kaulah teh agama Islam. Harta sholat halal tidak nyaho kau lagi lah. naon sumpah anjeun Wallahi saksi bumi saksi langit udah dipasihan darajat seumur-umur seumpama kaulah gak bohong. kumaha kejadianana Dina satu acana saparantusna kaulah pernah tamu kapalikulun kurang-kurang astina. terus Lajeng kaulah mernahkeun katut ka kamar paling di wetan. Namun satu acana dipernahkeun kaulah ka cai heula, ka jaman heula, kasai ka jaman. Si beungeun. terus nah atuh pas keluar di zaman kaulah teninggal urang-urang astina aya 5 tapi kedepanana di patamana saha wae nu katempok ku anjeun Anu pampayu teh rusak kumaha dipuninggalkeun ku Raden kesan ieu kasubuhan ieu. Kerni semanggi hareudang harita teh. saha deui Jayarata, terus Aswatama, terus Citra Hyuda, terus Citra Soma. naon anu dicaritakeun diobrokeun dina mangsana riungan di patamanan kumaha si kabayana Nyaritakeun nyieun siasat naon pikeun fitnah ka Gatotkaca. saha anu mimiti nyarita nyieun fitnah nyieun ngarencanakeun fitnah Gatotkaca Ieu kasepuhan ieu. Da kumaha ieu akhi-akhi teh. Cing sumpah teh henteu ah. Cing bisu teh sumpah nage. Iraha. Pugu-pugu jijeunan. Ye. Cing jujur anjeun teh dorang geus kolot. Boga pasantren. Geus boga titel guru besar, titel dangian, titel resi. Ulah deuk kabohong wae anjeun teh. Teu kurang-kurang santri geus 1000 niki kamanahkeun nasib santri. Ari guru besarna beuneu kitu kalakuanana. Baingan dan dege beja santri-santri anjeun ayeuna geus ngabarelok jadi teroris nyarinan bom eta santri anjeun hubungan geus hatam kana Quran. Si goblok sengkak ngono. Duit tapi kaki itu abang letah ketulangan kenyok sia. paman cek kaulah jempek saya Geuleuh atuh. Fitnah sakolot eueuh. Maka jeung ngarencanakeun ngajailan Gatotkaca mah ka iraha kade ngagorengan jelema cuma ge. Teu pernah mah. Tara goreng ka jelema mah jelema solehah teu mah ge. Eueuh. naon anu direncanakeun ku urang-urang astina Daya Kajabi kanggo ngarencanakeun kajailan Gatotkaca pajarkeun tesna bebeurieun di nagarana hese segala nyawana. Sugan ieu mata-mata bisa dia rapat di Gatotkaca. cek saha teh Seluruh kesepuhan teh. Akhi deh. Teu ah. Cing bisu teh subahana ge demi Allah subahana ge. Ieu mah jijeunan keamanan edang ieu mah. Disogok cek mah keamanan anak ku Gatotkaca cek mah ge. Eueuh. naon anu direncanakeun Biwarang nyimpen gotongan-gotongan anu usi nafas picis kumari cingin dan jumanteun. di mana kita hendeuna Di jajaran liwatan Gatotkaca. saha anu ngomade anu ngomano Kasepuhan baros kebayana. terus Terus ini tamprokeun ka ayeuna si anjing. Kaciri sakongkona teh. Ah eta mah ya kageuleuh ka mang eta mah. Sulit hati eta mah keamanan teh bulan sebulan dege topi. Ke intrusi ieu. Jaksa intrusi. aya waktuna paman sisi kaulah can beres mariksa Pak Negara engke sareng bakal dipariksa ku kaulah tadi cek kaulah kumaha ulah nyarita lamun teh dipariksa teh ditanya ku kaulah Cepet akhi-akhi teh. Geuleuh atuh. Geuleuh jol ieu. Eueuh.
nulu bu iraha mang teh jeung gorengan jelema teu ngeunah mang terus salah juga saparantosna diperdahkeun di jalan